Kamana ieu sendal aing dasar lieur nyaran HP di sabelah. Hakan tay kuliah pejus kimpal. Turun aja, oh iya anak bayi mah. Aing tuh hirup, cincin tama dah, ke dia. Iya, Batman lebay. Dia terus hirup, cincin tama mau berguna, hirup pria, mesti cincin lengit mah. Paju pun dia. Lumayan sekali ngejo maidak. Ikut kesemenang emang istilah mah tinggal HS gitu mah tak berat korek ngejukut tidak kurang ajar tetap teman kampret aing dibius make pejus atuh mabok aing tuh bisa ngelawan jabau iya sugan bae cincin aing teh disalahgunakeun mau enak eta kudu direbut di aing geus bisa disalahgunakeun si budak nyar suluh ka mana nya ya teu boga suluh-suluh acan ya moal ngebul ka dapur aing ya kudu nyar suluh. Nyar suluh lah ini mau enak di situ ngebul acan di dapur. Wih, jadi iya dah suluh mah. Bisa ya nya. Terus tengah salah aing nanti capek-capek aing diembat ku aing sikat batur lah. Lumayan sekali ngejo maidak. Mana Pak? Aing nekanu dia nyamper ke Karsel. Aku beneran pengen di jalan. Heeh. Manggi si polisi teh dia. Teu nyaho aing ge ka mana buas eta. Oh, sugan aing mah dia manggi, lain aing nanyakeun eta masalah cincin. Lain jeung penasaran bae ya, cara make cincin. Tuan dia. Jajal bae pake ku dia, aju gosok-gosok. Sugan keluar tuyul. Oh, bener mun kitu mah dia anak dijajal ku yang kuari. Soalnya ku yang cincinnya di kantongan. Oh nya, ku yang dijajal heula dipake sugan bae yang jadi bulak. Ulah jaing sion, bisa digelong. Aing ngaring digelong mual. Paling ku yang dilawat dia ka ditu karok lah. Ya ngaco dia. Geus beh gara jajal ku dia. Tulungan aing teu kawa wae pake cincin ya geura. Caina ya poin kudu dicabut ieu balai. Gara jajal ku dia, sugan eta. Giliran aing dinya. Aduh, alat lucu aing. Ai dia kunaon edan tercager. Efek cincin ieu dong nama ieu. Buka geus malen aya cincin. Ngabalaikeun kana awak, ngaripuhkeun ieu cincin ka urang. Aing pusing. Kamana ieu HP-nya eueuh? Di mana ya aing HP pira ku dar ku beureut ieu na tas eueuh, na kantong eueuh. Kamana ieu lempangna nya? Jangke bebek aing nelpon ieu dasar bukit pundung ge ngapundungan ieu ka aing. Nyari si Desi lah aing pangaleponnkeun. Kamana ieu sendal aing dasar lieur nyaran HP di sabelah. Kan mau horeng ieu sendal lagi ngomong dia tadi eta. Kudu nyari bos dang aing ski mah. Jadang aing geus laku dijual. Jual enak meuli HP kapan? Bisa WA-an, bisa teleponan. Loba beh, komo. Kelar kapan boga HP mah, laju bisa sayang-sayangan jeung ka bogo. Doang batur. Halo sayang, udah model belum? Atuh kelar kapan boga HP mah? Doang batur teh agen. Mana anyar premannya? Sekarang kau yang kamu mana bae ya? Gimana enaknya? Tahu, senyum seorang anaknya. Dong nugel. Yang pernah dia paling dulu itu. Serian seorang bae. Dong bunga. Geus bae. Aya hayalan seutik mah.
Jan. Moal enak cing cing namun ngaran kurang di urusan. Boh nggak bahaya tuh ngeripukeun kana awak. Serius aing makan apa yang dipicen dari si cincin. Untung bae ku urang geus dipicen jalan belang ku si Cileh dia mah. Balai di bae urang. At makan apa yang mentah yang dilawat pintar nih ge. Lieur aing mah. Malnya yang jadi hulek, kudu mah yang jadi pak boy. Gagah ieu mah jadi hulek. He jawa ka aing. Halo aing ge kos keras sakit ya ratus. Tapi bisaan si Cileh mah eta. Atau mungkin lain hak na urang mah eta mah jeung si Cileh geus sajiwa teh cingkin jeung urang mah doang nage sajiwa soalna nan urang nyokos si Cileh eta si cingkin secara tidak layak Dipaling ieu kurang pan. nah makana aing jadi hulek di ararateul Mending jadi hulak mah dia pugu kejang-kejang. going tadi kieu nama kejang-kejang ceng yang goyang lumang Sugan aing mah dia bawa penyakit ayam. coba apa tadi rusak ngomong apa yang masalah balager cager Atuh teh ciking kejang-kejang dia mah. gara-gara cincin ngeripuhkeun kana awak aing Sulung geus meunang aing tenang ya tinggal molor. Sugan ngintip-ngintip buka kapal gitu ya mah. Ya itu preman kampret. Tentang tangkring di jalan, segala boga duit baik. Nyangkeun lah. Woi, mana sih naik? cung cancing cen nih runcang dia oh kau yang ditukar kencing gabah yang biasa liter Alunjak dari ya. Asa ditukarkeun. Eta kikituan kikin anjing kesayangan eta. atau kami menyonto itu mah kami baja kami nu make sayang udah numpang ditukar tempat gabah Geus kira ngadikon. tadi kene kau yang ditukarkeun jeung gabah jeung biasa liter bisi teu percaya tanya ka sia yo Aing sampai weureu ka dari ya di park pejus. Hakan teh kuliah pejus timpal. sudah lagi oh iya nya bae mah aing tuh hirup leutik eta mah dah ka dia iya Batman lebay dia terus hirup posisi tambah mal berguna hirup pria mesti cindel langit mah paju pu dia Dijaga dari bapak aing. Hapang balik ya ka ditu mah pun. Akhir jalan di bapak. Kemana ya nyer pos dangdirnya? Ya dangdir aing nanti borong ke nih payu lah. Mana tuh roba mah tetap di situ maru. Tuh, mimpi merenang tadi ya di udah kubikang. Aja jang. Going tadi kian nama kejang-kejang ceng yang goyang lumang. Kodrian.